Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, Wilujeng Patepang sareng Singkuring, Dimas Agustia dina acara Warbi, Warta Bimbing. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta tren fashion hijab karojakeun kauntungan produsen. Pamirsa, zaman kiwari tren fashion hijab geus nyarian ka ulang kalangan, budak leutik, rumaja, jeung dewasa. Kayak ieu dimanfaatkeun ku produsen cilik. Sangkan ngarawu kauntungan. Nuhun Dimas, ayeuna simkuring nuju aya di salah sahiji pabrik konveksi anu ngademelan Ciput. Hayu urang tinggal sasarangan kumaha cara ngademelna. Konveksi Ciput nu aya di daerah Lembang Bagus Solokan Jeruk nu geus ngadeg 5 tahun lelana ngarasakeun kauntungan tina naikna tren fashion hijab. Eta konveksi teh ngaproduksi 7 nepi ka 8 model Ciput. Lolobana Ciput anu dijieun nyaeta Ciput Raju. Model Ciput nu keur ngatren ayeuna nyaeta model hijab jeung model Bandung. Konveksi anu miboga 15 urang karyawan eta bisa ngahasilkeun 50 nepi ka 100 Ciput unggal mingguna. Harga unggal Ciput beda-beda. Aya nu 4.000 nepi ka paling mahal 6.000. Omset anu dihasilkeun unggal bulanna bisa nepi ka 35 jutaan. Ma, jadi sareng ibu sama? Bu Eli. Kasabaraha wangi ibu di damel di dieu? Setahun. Setahun. Upami ngadamel Ciput teh kumaha cara-carana ibu? Ngawitana mah dilajut heula, terus dilajut sampai ka jahit, terus dijahit. Kadang-kadang aya nu biasa diobras, terus diobras dipak. Atas dulu. Sani. Ya pamirsa, ayeuna simkuring atos sareng Bapak Dadan salaku anu gaduh ieu konveksi. Sampurasun Bapak. Bapak, biasana model Ciput kumaha wae anu diproduksi di konveksi ieu? Oh, tergantung sih sebenarnya perkiraan hampir karena 7-8 modelan. Biasana nu paling laris dipeser anu model kumaha? Kisaran sih macam-macam. Ada namanya jago, namanya pandok, ninja, ada Omset dina sabulana sabaraha? di rata-rata kisaran 30 per bulan. 25. Ayeuna teh kan menuju tren fashion hijab. Kumaha mangaruhan teh kana penghasilan omset ieu konveksi sa atas tren hijab teh melejit. Paling tergantung pasar ya. Pasarnya bagus lah, tapi baik standarnya. Kira-kira upami naik, kira-kira naik sabaraha persen omsetna sabulan? Kalau tidak prediksi mah belum tentu sih, paling antara 20-30%. Ya. Benar Bapak. Udah sangsul lah. Kita aya nu kesimpulan dilaporkeun, lajeng ka deui ka Dimas anu aya di studio. Tim liputan Warta Bimbim ngalaporkeun. Hatur nuhun ka Audina kanggo informasina. Pamirsa, mung sakitu wae anu kapihatur. Wilujeng Patepang deui dina warta anu makabongkar. Simkuring Dimas, amit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si anu ngademelan Ciput hayu. Nuhun Dimas, ayeuna sampurasun. Few moments later. Siap nih. A few moments later. Ya pamirsa. Kala. 1 hour later. Sok. Kumaha kata-kata awalna? 2 hours later. 2 kilo. Ya pamirsa, ayeuna simkuring atas aya di jero ieu 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time. Tomorrow. Siap.
1, Kela, lo 3. 2,000 years later.